Dah. Nah, 15.000. Pan 20 bungkus, 2 bungkus, 20 ribuan. Mana 5.000 deui? Pan keur kuring komisi 5.000. Heeh, 20.000, ieu karang 15.000, mana 5.000 deui? Ai komisina mana? Ka masa komisi aing mah teu ngarti komisi. Mungkin akan tolol. Dah. Pal 5.000 komisina. Dek, komisi teh kulian. Heuh, itu kan dia mun siapa dia mau komisina. Bawa komisina isukan. Sore Mang Bro. Oh, Jang. Biasa naon, Jang? Muka mahari Mang Bro. Keur aku ngeusik lagi deui, itu mah jadi bakal pake acan dah. Mang Bro. Mau tuh Mang Bro? Ayolah Mang Bro, ayeuna lah Mang Bro. Isukan, can dihitung duit nage, can dihitung. Waduh, sesuai perjanjian pan Mang Bro. Tah, kemarin tah. Wah. Gitu tuh. Nuhun Mang Bro. Sukses selalu Mang Bro. Nuhun tujuh po. Sukses. Rantarnya. Kamari budak mah hape kiripik 20 siki ka dieu. Nya aya si Sukri ka dieu. Ketik buatan sabi. Buatan ibi, karena dagang nage. Laku teu. Dah. Nah, 15.000. Pan 20 bungkus, 2 bungkus, 20 ribuan. Mana 5.000 deui? Pan keur kuring komisi 5.000. Heeh, 20.000, ieu karang 15.000, mana 5.000 deui? Ai komisina mana? Ka masa komisi aing mah teu ngarti komisi. Mungkin akan tolol. Dah. Pal 5.000 komisina. Dek, komisi teh kulian. Heuh, itu kan dia mun siapa dia mau komisina. Bawa komisina isukan. Sabaraha mah? Ya 15.000. Tak ieu keur modal deui keur meuli-meulina 10.000. Ieu beulikeun ku ujang kana lokasi 5.000. Mah mangga tuh mah. Kejang. Mah hilap deui tuh. Aya naon mah? Mate kamari teh gaduh sametan ka Bang Keliling. Ayeuna teh mate janji bade maya ka Bang Keliling. Nah tuh mate nambut acis ka Bang Keliling. Pan dipasarkeun kana sepatu ujang. Duh, kumaha tuh, Jang? Da lamun aya bapak keneh mah nya mah. Maki ya Jang, pan aya bapak mah Jang. Geus nasib urang bari kedah kieu. Urang mah kedah sabar we, da kumaha atuh. Da magelin teu berusaha Jang. Mak, Ujang teh lapar. Itu aya kang. Can aku Ujang sadayana. Mam ku Ujang. Mak, bangun lagi mana sakedik deui? Kopo sadayana ku Ujang. Mam we sakedik ku Ujang. Geus 4 tahun katukang. Mama, sok hayang Jang. Sing warga Jang. Pasihan gak sabaran.